hirup aing mah kumaha Allah bae cenah. Aya nu ngomong kieu jelema sagede urang ya. Urang mah jelema bodoh kabehan ge. Aing mah cenah hirup kumaha Allah bae. Nek nanya kula endah tante jelema ngomong gitu. Atuh endah. Dasar ge hirup mah kudu kumaha Allah, ulah kumaha nyeroro kidul. Ngan teruskeun Allah nitah salat atuh kudu salat. Allah nita ngaji kudu ngaji, Allah nita bener kudu bener, Allah nita endah kudu endah. Lantaran kurang diberi akal ku Allah. Akal hiji makhluk nu dititipkeun di manusia nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah, mana endah mana teu endah. Ieu mah kurang bagus, ieu mah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana anu halala dirungi ieu jaga dipe kiamat singgenging syafaat. Hadaratal mukarramin, para kiai para sepuh saumumna kiai nu haladir ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun oge teu khilaf manawi aya pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat, teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna kampung naon ieu teh Kampung Korosok. Ku kaula dipika hormat urang doakeun mudah-mudahan masyarakat Kampung Korosok sing dijadikeun masyarakat ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina kesempatan anu berbahagia urang sadayana kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Mudah-mudahan kukumpulan urang di dieu sing ngajadikeun hiji wasilah sabab dihampura dosa, jembar rezeki anu barokah, panjang umur nu barokah, anak sing saleh tur salihah. Allah nyiptakeun manusia dibagi ku Allah. Wal mukallafuna ala arba'ati aqsam. Manusia eta kabagi opat golongan, opat bagian. Diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bagian anu kahiji Allah nyiptakeun manusia al-qismul awal qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun hiji manusia, hiji golongan manusia anu kahiji qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Hum al-anbiya
wal auliya wal mu'minuna was salihun. Rombongan anu kahiji pala hadirin, Allah nyiptakeun manusia aya nu diciptakeun memang urang kiaki eta mikna eta napareuman eta. Hiji rombongan anu pertama ku Allah diciptakeun eta manusia qaumun khalaqahumullahu li khidmatihi wa li jannatihi. Mun bahasa korosok nama kieu, Allah nyiptakeun manusia rombongan nu pertama diciptakeun ku Allah eta rombongan nu pertama li khidmatihi kanggo ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, wali jannatihi jeung kanggo ngeusi surgana Gusti Allah. Saha di antarana ieu jelema anu diciptakeun ku Allah jeung ibadah ka Gusti Allah bahkan jeung ngeusi surgana Allah, hum al anbiya. Hiji rombongan para nabi. Para nabi diciptakeun ku Allah li khidmatihi, pikeun ibadah ka Gusti Allah. Bahkan nabi para hadirin itu diraksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak teu bisa dikasab nabi mah. Mun aya jelema nu ngomong cita-cita jadi nabi di baju kerud teh jelema. Pasti di panah gelap. Nabi mah teu bisa dikasab. Para hadirin. Geus ieu para nabi para hadirin diutus ku Allah ka alam dunia. Naon sababna? Lantaran Allah nyiptakeun manusia, maka nu bakal ngaluruskeunana manusia nage kudu bangsa manusia deui. Ialah para nabi. Jumlah nabi 124.000 nabi, jumlah rasul 313. Tina 313 dipilih deui ku Allah jadi 25 nu wajib dikanyahokeun anu bapa jeung ibu poho deui teh. Nyahona kana Adam jeung Muhammad. Coba ari keneh ieu urang dia kana jumlah nabi, jumlah rasul nu 25. Bating torek. Muludan tiap tahun, rajaban tiap tahun, pangajian unggal minggu, nu kitu teh tebeguk, teu boga kaisi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Aruhnya. Aika nabi nu 25 teh nyararaho aya ka artis ararapal. Ialah kelemahan umat Islam para hadirin. Tina nu 25 dipilih deui ku Allah jadi 5 ulul azmi ngaranna. Saha ulul azmi? Jalmi anu ngagaduhan katawakalan, kasabaran anu sangat luar biasa. Tina nu 5 dipilih deui ku Allah jadi hiji, ialah junjunan alam, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Alhamdulillah urang ku Allah dijadikan umat Kangjeng Nabi. Allah ngutus Kangjeng Nabi, urang alhamdulillah dijadikan umat Kangjeng. Nya naon untungna kitu jadi umat Kangjeng Nabi? Miliaran kauntungan. Nabi Musa para hadirin saengga nyarios cek Nabi Musa, andai kata aing hirup sazaman jeung Muhammad, lamun ditah milih ku Allah mendingan jadi nabi apa mendingan jadi umat Muhammad? Cek Nabi Musa, mending keneh jadi umat Muhammad. Eta sagede Nabi Musa, nabi paling galak Nabi Musa. Saking galakna Nabi Musa, malakal maut, malaikat Israel, tukang nyabut nyawa dicabok. Saha budak di jawara nu gagah nyabok malaikat, saha yang ngilik kula irungna. Bisa aya di dia jawara gua elmuna. Coba doang Nabi Musa ya nyabok malaikat. Eta malakal maut datang ke Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha cenah anjeun? Cek Nabi Musa, kula malakal maut. Nek naon ka dieu? Nek nyabut nyawa anjeun gua plok dicabok. Kuat ceurik malakal maut. Balik deui ka Gusti Allah. Kunaon cenah anjeun ceurik? Dicabok abdi ku Musa. Atuh kumaneh deui lalawora. Pan Musa mah jelema galak. Nu galak mulah digalakan deui, diempok-empok bujurna kayak leuleus.
datang deui eta hadirin malakal maut ka Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha anjeun abdi malakal maut. Dan naon ka dia yang dicabok deui tah lain. Kahiji kula neuk silaturahmi, nu kadua kula neuk zarah, nu katilu nyanggakeun salam ti Gusti Allah, nu kaopat kula rek ngalaksanakeun tugas nyabut nyawa geh mun diidinan ku anjeun. Ai teu idinan macam malakal maut kula neuk balik deui jadi bisa dicabok. Masya Allah para hadirin. Nabi Musa hayangan jadi umat Rasulullah. Lamun andai kata cek Nabi Musa titah milih kaula, mendingan jadi nabi, mendingan jadi umat Muhammad, mending jadi umat Muhammad. Masya Allah, sagede Nabi Musa. Kunaon ieu urang geus jadi umat Nabi kudarareg buararan nararak. Aduh, Masya Allah para hadirin wal hadirat. Nabi Musa para hadirin wal hadirat nu mawi bapak ibu jamaah sadaya urang korosok penting ieu keur syukuran ka Allah. Syukuran naon? Syukuran ka Gusti yen alhamdulillah Gusti geus ngutus Kangjeng Nabi ka mana ka alam dunia, bahkan alhamdulillah urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi. Alhamdulillah tayeu geus muga-muga tasakuranana urang korosok ditampi ku Allah, pengorbananana ditampi ku Allah. Nu mawi cek ulama wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kas sujudi, bisa hasil pelaksanaan syukuran dengan rupa-rupa warna-warni ibadah kas sujudi seperti ku salat sunnah. Andai kata urang dieu ndek muludan duit teu gablek pakaya teu boga usaha geus henteu hayang ngayakeun muludan memperingati maulid Rasul ngagungkeun ka Rasul mangga aya teu boga duit mah kunaon ku salat sunnah. Balik ti dia runding ieu majikan, Pak orang tadi muludan endah bae cenah kitu nyeun berkat ge betul pancena kuari kakak teu gablek du teu usah gas kurang muludan salat sunnah bae kumaha kiai usolina kieu niat kaula geulana niat pertama ieu syukur ka Gusti Allah. Syukuran naon? Syukuran ta'zim ka Rasulullah dengan melaksanakan salat sunnah. Usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar. Naon kiai babacaanana sabisana urang bisa kuliah bisa kulhu kuliah jeung kulhu teu naon. Masya Allah sabaraha rakaat kiai salat sunnahna ulah loba-loba 1.500 atuh kitu kasarban besok sampe ka surga hayang. Kita salat sunnah bro kumaha cenah ieu eta surga ka mah ai ka surga hayang cek ibu-ibu kumaha cenah kiai kula mah nyericang remat asem ur lanjut nu katilu penyakit nged bakat tamah. Oh cek ulama wasyukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasaum, bisa hasil pelaksanaan syukur itu dengan secara puasa. Makanya kiai baheula mah arapik kumaha kiai baheula ceng puasa tanggal 1 Mulud eta tujuan pertama nama takzim ka Rasulullah nu kuari dilaksanakeun mun di kadu kaweng puasa hizib Yaman teh wiridan Imam Ghazali puasana bulan Mulud. Oh ternyata nu kahijina mah takzim ka Kangjeng Nabi Muhammad. Da Rasul ditanya ku sahabat, Rasul kunaon anjeun sok saum dinten Senin? Rasul jawab, zaka fihi yauma wulidtu. Cek Nabi nu mantap kaula sok puasa poe Senin. Wahai sahabat, lantaran poe Senin poe kalahiran kaula. Tuh Nabi puasa ngagukeun kana kalahiran anak. Lamun Nabi ngagukeun kana kalahiran atuh komo urang jalma bararun ndek nguji nu mana ka surgana ndek ku puasa ku salat acak-acakan urang bener teu atuhnya salat usolli di imah teh mah di sawah. Bu ibu jawab jujur, ibu meme salat moe keranginang tengah-tengah salat hujan, jawab ingat ka salat ingat ka peranginang.
atuh eta geuning meuni jujur hese nek husuka mantap ulang ngaku ahli ibadah ulang ngaku ahli anu ulang aku ahli anu dah susah ibadah mah ganti Imam Junaidil Baghdad kumaha zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bit taat papaesan awak anjeun ku maksiat ka Allah laju kiai main gapleh jadi tambah paesan awak ku maksiat ieu laju judi zina maling lain gitu zayyin nafsaka bil maksiat papaesan awak anjeun ku maksiat sanajan ibadah kudu rumah sama maksiat apa sebab ibadah urang acak-acak ulah ngarasa ahli ibadah berarti mun ngarasa ahli ibadah takabur sedangkan takabur akhlak setan akhlak iblis iblis diusir ku Allah di surga gara-gara takabur aba wastakbara wa kana minal kafirin minal itu apa bener sih bener pas sama buat minal itu apa terus ya tentang rakyat mulai teh atuh nyantai be jak kula diondang di ku kasarban jeung dulur kula tuh ka abad eta ustad abad dulur misan jeung kula naeng nyaho maena pangkolotna kula nu ngora ka abad eta nu kolot kapikaka kula ka manehna geus eta geuneuh-geuneuh ke dulur kula eta payana pangakukeun kurang dia mun teu boga biasa teu pangberekeun dulur kula eta diondang ka ditu ngondang jeung kasarban aya ngondang merkosa kula atuh kumaha jeung coba bae jadwal mah boga itu tuh boga urang was coba pino wayana bae jadi mah wayah hepan wayana mah maksa kabeh gini mah mana ge cek kasar cenah abdi mah ya bahaji moal balik mun can meunang ai cek ulah ngaripukeun aing ya moal balik teh kudu bare nyatu ka dituna kebal teuy hake ulah neangan jadwal kana mana nu deukeut sadaya barang dieu ku teh aya kitu entar ka was cenah geus deukeut teu naon datang jam 11 nya datang kula ka dieu jam 11 kurang 20 menit langsung ngaji bongsang weh karak naik bongsang sakedeung teuing eta sang ngaji bu hayang teu boga minantu dong Ustaz bongsang atuh pulung be manehna beunah teu kudu ngamodalan deui geus asak ieu mah mata kelamun hayang ibu boga anak bisa maca Quran atuh coba didik serahkeun ka ustaz setempat ieu mah dididik henteu didita maca Quran henteu dikapondokeun henteu je eta nu kitu ngaranna melak mudah-mudahan buahna susuganan potongan jelema hirup aing mah kumaha Allah bae cenah aya nu ngomong kieu jelema sagede urang ya urang mah jelema bodoh kabehan ge aing mah cenah hirup kumaha Allah bae nek nanya kula endah tante jelema ngomong gitu atuh endah dasar ge hirup kudu kumaha Allah ulah kumaha nyeroro kidul ngan teruskeun Allah nitah salat atuh kudu salat Allah nita ngaji kudu ngaji Allah nita bener kudu bener Allah nita endah kudu endah lantaran kurang diberi akal ku Allah akal hiji makhluk nu dititipkeun di manusia nu bisa ngabedakeun mana bener mana salah mana endah mana teu endah ieu mah kurang bagus ieu mah bagus ieu mah hade ieu mah teu hade ieu mah ulah jabang emok bebak sia koe ngerenjadah doang pemajikan boloon bikang tolol nginjem teu bebeja ka salaki kadituna mungkin ruksak rumah tangga mungkin teu endah anak jeung pamajikan parasea tungtungna pisah rumah tangga gara-gara nu kitu geus ulah dengekeun belana dinu ngogorowok doang nu pamajikan nginjem masana ari teu kenceng jeung ka kamar ibu punten bu saya ngomong heuh eta ih kudusun ieu budak korosong masa Allah kakana panggil jeung kiai hayai heuy kah kitu Rodiah aya teh Rodiah di dieu aya teh Masito
teh icot segala, teh kokom aya, ai si mimin, teh odah ge. Heh, komplit amat ya. Ayo urang dia kasar mana ya? Aya kabehnya mah. Aya kabeh. Iya, bo. Nu penting mah dengekeun awak cager, alhamdulillah. Yang naon boga duit kayak di rumah sakit mah. Mending di imah awak cag. Sanajan teu boga duit ya Allah dahar di sisi galengan. Ngeunah nu aya ya Allah ari awak cager mah teu pira jeung sanglai uyah dipuruluh ku daging. Pan pelem eta. Coba lamun urang awak kering ya Allah sanajan dahar di hotel atuh jeung paria atuh pahit. Aya awak kering gimana? Bo. Syukuran meh ka Allah. Nuhun Gusti alhamdulillah di masa kieu awak dibere cager ya Allah. Masya Allah boga salaki leus teuing salaki abdi pagawean tani. Nuhun Gusti. Pa mama masaki ge syukur bae ka Gusti ka Bapa syukur alhamdulillah boga salaki Bapa ya Allah. Isuk-isuk tugasna ngabalikeun jagat. Atuh taneuh pan dipaculan penjagat bolak-balik eta ngaranna. Syukur bae sakitu ge mama boga salaki masyaallah alhamdulillah sebenarnya mama bade teu boga ka Bapa ai ku ari mah embung ditinggalkeun. Ya Allah nuhun Gusti abdi boga salaki ya Allah alhamdulillah sakieu mah Pak urang imah teu kabocoran boga imah 2 kamar kahiji urang kamar kadua anak 18 kuari keur dipot ngajajar dolok Bandung. Alhamdulillah boga anak loba tibatan tetangga urang deuleu cenah ge gajina sabulan 150 juta ai balikna satahun sakali mata ge kuring anakna hiji bae can nambah-nambah tapi mama alhamdulillah papa jeung bapak unggal poe jios di reuneuh deui alhamdulillah syukur ka Gusti Allah boga salaki ibu nu kitu ya Allah kajina bebeunangan menang maju sapoe 85.000 alhamdulillah syukur bae ka Gusti Allah nggak jadi tambahan Gusti Allah nuhun Gusti abdi pemboga salaki apulah macul tapi alhamdulillah tapi leus teuing sanajan hideung eta punduk doang punduk kebo bae nuhun Gusti abdi pemboga salaki hideung teuing hideung mah angel kabelok kamari bagi leutak nangler 2 cm teu kanyahoan ja hideung ieu geus teh syukuran bae. Alhamdulillah abdi boga salaki hideung ya Allah kamari bagi ngariung ka korosok nyokot berkat 16 teu kanyahoan ja hideung ieu. Laju kamari nganeneng di batang kaung doang adik kakak. Laju eta salati ari mah mantes maneh nya oh kulit hideung make baju hideung make peci cenah putih pan doang tai cak-cak. Eta salaki ku mantes maneh nya kulit hideung make baju beureum pan doang cakang tangkil. Main pedo ya Hasim kurang dia. Enggak syukur ka Allah. Ya, gitu kasarepannya. Geus eta ibu kudu syukur ka salaki sakitu bage alhamdulillah. Nu penting awak cak. Matak ibu kudu boga rarasaan mun salaki teteh tukang ojek ulah sok aya mobil Avanza pengek salaki teteh. Mun salaki teteh padagang cilok padagang bakso ulah sok aya beli Nova. Eta enak salaki. Geus syukuran aya syukur. Syukuran bae ka Gusti Allah. Matak ibu kudu jadi istri pendingin jangan jadi istri bensin dong. Ieu mah lain mamana salaki. Ya Allah lain teh ka salaki apa sakieu ge mama alhamdulillah ieu mah lain. Dala teu batur dala. Cek salaki na tuh kadala ku aing teu buta teu naon. Dala batur mah paru rumah tangga masalah anak 3 tahun dala warung meuni gede motor 3 kamari bagi pengajian masa Allah eta geulana pos 0,5 meter anting segede bantruk kongkorong 2,5 kg sampai ka bokok leumpangna masa Allah aing mah tiba heula pepelik kemarin ku kelong tiba paik eueuh coba mana mah eueuh mata kai sebenarnya mah teu hayang nih batur kita bogoh teh aing dong dipelet kadi itu aya teh bikang nu kitu dikorosok sekap kana kulkas kunaon eta pamajikan teu daek suk beuy syukur ka Gusti Allah geus nu penting awak cak dahar teu barama eta
eta aya urang korosok bedana pae sampai kalaparan teu aya moal kalaparan insyaallah moal nah sebabna geus meunang doa Kangjeng Rasul baheula eta Nabi ngadoa di masjid ijabah 3 doa Rasul nu dijabah ngan 2 nu hiji teu dijabah ku Allah mana di antara doa Rasul ngadoa ka Gusti Allah ya Allah Gusti wayahna Gusti umat abdi ulah dibere coba ku Gusti ulah dibere cobaan ku Gusti sampai umat abdi maot kalaparan ulah diberikan cobaan ke umat abdi supaya umat abdi sampai ulah kalaparan Gusti kumacak Allah heuh Muhammad doa ieu ku aing diijabah dalak muludan kuari keur usum gersang bapak di dia mending cai toh panimbang muncul ting jerit jelema cai hararese itu gati baru aja baru jeung nyawa jeung mandi ke gati ya Allah urang alhamdulillah tapi dalak muludan aya nu tekor pare gagang kula boga sawah 2 cemprek mah biasa sok menang 15 karung 20 karung kemarin ngurusan dongkap pak meme bulan mulun aduh cenah ka aja pura bae da cenah jok kumaha eueuh cai ngan menang 2 karung maju kumaha ieu ngas jeung mamang me kabeh oh atur nuhun orang gitu mah hangas kira itu giling bawa ka muludan alhamdulillah coba muludan awan tekor di mana berkat naon aya komplit deuleu masyaallah bubuahan kuari keur usum ya Allah di mana deuleu muludan komplit tanaon aya deuleu mana apel mana anggur mana jeruk mana melon mana tadi ge ya Allah di mah ge cai doang nya mana tadi ge tenang kasarapan aya di itu kasarapan nyantai we henteu cek kasarapan tenang ka haji hayang naon kadu aya di kami opanira nang teh kadu Rahman teh kadu Hamid dalam bulan mulud udah subur segala-gala hadirin ku berkana muludan dalam ya Allah kejo patalaya ya itu jeung sajabana dalam Masya Allah dalam santri ngariung unggal poe pot dibagi-bagi ya Allah derka itu ya Allah eta dikobong eta pais kuat pakai badminton ini nanti raketna opak plak lu gila udah bina-bina sprint pakai kokobok coba di santri kuari ucing bahala ke bulan Sapar di makula kuat biak segala-gala ayo kuari daging kotok numpuk iya numpuk atau cuek baik cing daging kotok tah kuat malih bang ucing iya berkana mulut Masya Allah sanu dirugikan Allah dina muludan mah tukang tenda laris tukang sound system laris kori sampai ke serak saurana jeung mubalik tukang ojek sampai ke pegat rada balik ke pasar Baros itu cukup ieu dala mana nu dikeun Allah tukang plastik Cina di pasar Rau pak nyetok endog eta ngajajar tokona kabeh endog kula keur bulan Sapar kan itu ke pasar Rau dan di samping munguna mah cekula kok apa Pak Haji apa ini atuh telur Pak Haji wah gitu cek saya teh emek cek aing ini buka dulu lah enggak ini banyak amat kok stok Pak Haji banyak amat Pak Haji kan bentar lagi mulutan Haji kula api-apianan cek kula kok mulutan siapa? Pak Haji pura-pura kan Nabi Pak Haji Nabi Muhammad tapi alhamdulillah Pak Haji dia bisa alhamdulillah segala bangsa tersingkoh barokah Pak Haji dia nyawa barokah segala goblok gitu bener alhamdulillah tuh kacina-cina berkah muludan kotlah laris segala-galana tukang plastik laris padagang wabah di mana kau dilaris pada ngecilok cos deh nyolokan cilok di berang mana nyolokan cilok di penting nyolokan tilok lamun cilok mah aja dicolok lamun tilok mah nyam gitu tukang baso deuleu tukang bala-bala tukang gorengan tukang balon ngengek nyari keur budak laletik tukang es tukang sakual galak laris di bulan mulut bener tak coba segala-gala ya Allah pedagang sayuran pedagang tetek bengek ya Allah pedagang baso entah pun bisa mantap pedagang baso mun kuari teu beak lamun cinta ka Rasul gratiskan dong
Betul apa tidak? Tukang bakso tenang Kiai, kulantaran kula cinta ka Nabi, leletikan gaya kula cinta ka Nabi demi cintaku pada Rasul. Masya Allah, ini bakso sisanya ku gratiskan. Lamun tukang bakso nggak gratiskan bakso, cakol ge insya Allah bakal ka surga jeung gorobak-gorobakna. Ngan lamun geus di surga ulah dagang bakso kecap di ditu. Saos eueuh piraku jeung lada di surga. Haha, moal surga mengenaheun. Tuh mantap kawan rugi. Masya Allah ngariung panjelema. Wih balik di mana asik 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 asik. Bapak datang menang berdekat kuat tidang danan anak hijau kabeh. Meureun berdekat cukup. Minantu 12 ngariung kabeh. Ya Allah budak leutik anak opat udang danan di BKB. Oh samping bapak samping indungna samping mama ceng jana. Peci bapak kolot anu gede dia. Oh ketutupan bengeutna kuku peci. Masya Allah. Pati giring tak ngariu terletik. Masya Allah Gusti anu agung aya anu menang boboko bae. Wih mantap ngariu menang boboko berkata wih bakal kaki sewang wih langsung dipanggul bae lempang 2 kilo teu karasa. Pati gubrak ke pamajikan mah dan atuh ku di kolosok boboko tah euy siapa majikanna boboko si boboko. Ai lain syukur motor di mana motor. Ai berangkat di bawah motor kuat katunda. Kuat nah, atuh balik deui mah 3 kilo lempang. Hei, terus ya. Terus. Ai ke jam 12. Terus gaji terus. Jam 12 teh kuat keneh ieu ibu-ibu. Ih bebantingan. Atuh ge lama ulah tepung mama. Hei, terus ya nya. Tah, geus para hadirin wal hadirat, Allah nyiptakeun anu rombongan pertama para anbiya, terutama Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu aya di alam dunia kabeh jeung eusi-eusina asalna tina cahaya Kangjeng. Mantak urang dia kuari kersyukuran moga-moga tasakuran ditampi ku Allah. Pengorbanan harta banda capek rieu hulu asup angin tetek bengek sampai terjadi maulid rapat eureun. Hadirin wal hadirat moga-moga jadi saksi di poe kiamah. Amin. Amin. Iya. Mantak dina muludanna kudu paguadeguan. Ulah palem-palem. Ieu mamuludan saya imah besek hiji. Lain mulut dia melet gitu barang. Muludan saya mati lu cenah kami teu mampu kiai. Anu teu mampu mah geus benar gitu. Teu dimasalahkeun. Mun teu mampu harta tanaga ilu bantuan. Bereskeun bangku bawaan berkat pikeun kanu ngariung. Rapikeun dia itu. Sarua bae apalah arti ada dana mun anu ngagawean. Ieu mah nyumbang teu beuki mantuan teu daek. Haida nyumbang muludan bukan teuing mah atuh mending man berkat tuh jadi cangkeng. Mending moan itu yuk cai kue, beuing mah dia tulu. Nyatu yuk nyatu, hayu cenah. Hayu. Atuh. Wedan. Makana urang kudu kompak. Ya, saha cenah ieu muludan tahun ieu? Geus onang aya Jamaluddin. Sanu ka ditu Sarban. Jeung ka Abad. Dorong ka ditu. Cek nu mampu contoh ieu mah contoh. Cek nu mampu. Aing nu mayar kiai. Sedang Haji Jamal dibere 16 juta ge. Naon haram jada doang aing teu murah deui bae ieu. Hewa. Atuh contoh ieu ngan babalangan mah sugan nanggelah. Kitu kasarbannya. Moga-moga ieu kasarban ku Allah panjangkeun umur. Urang paeh kabean kasarban hirup sorangan behayan jeung saha kasarban. Panjang umur anu barokah jeung rezeki anu barokah amin. Tah ieu nu hese Pak punten jelema loba nu mampu nugati sifat peduli. Eta hese. Kabeh ge jelema rata-rata palel. Kadang-kadang aya nu kieu di pentas sumbangan muludan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ieu? Aya naon? Geus rapat kamari. Oh. Maksudna kumaha? Neuk mere moal. Aya nu ngomong kieu ya. Gerapentan medeng-dengen engke kakak mah panderi. Gerapentan medeng-dengen kakak mah pan sampai kuari teu mayar. Aya nu kitu. Aya nu mana imah na kumplit amat di kumaha macem aya.
Justru ibu punten, ibu nunggu dulu semangat. Pak saya tak panitia. Bapak mere tuh, mere mah kan 400.000. Hai, drok gede. Nah, mere pak isin pak isin. Urang jaga di sapaatan bukannya Nabi kan ya. Nah, kayak gitu mah mandek mere. Ceng gede ceng. Mama mandek mere, ayahnya lah duit tak utang. Bere, bukan majikan tah tikula 1,5 juta. Alhamdulillah. Eta pamajikan ngadukung ngajak ke surga nu kitu. Ieu mah lain. Salakin anak nyumbang, assalamualaikum, salam. Ai kebenaran ceng, kakak bukan milik ya, nemeludannya. Heeh. Ya. Kok dikenyang pamajikanna. Tadi nyumbang pada duit. Mere aja bukan milik 2 juta, gede amat. Hayang ka alam. Kudu mikir make polo anak 12 kami kedeunah deui, masa Allah. Ulah sok disebut hayang jelema beunghar. Ulah sok sosoanan. Ih, kudu mikir siapa make polo eta papa dia kudu beuti ka polo. Saragina cicing mek aduh ditembal dipaseaeun, teu ditembal urang harenak. Baru akhirnya tilik tikang lalaki eleh. Pak hoyong terang teu makhluk saha di alam dunia paling wanian tak seserian ibu-ibu sanajan salakina bisa segede pagar kecamatan namun bisa dibentak ku si eta tuh awang melepes ke anak buah mah kereng what ditelepon penuh di imah bapak di mana di dia kene balik balikin aneh tapi kan aneh padahal orang buka hijab nasor ya orang buka hijab lipahi digetak ku si eta leuleus kabehan ge goreng awe boga senjata Pak bisa ngeleuskeun barang nu heuras bisa ngeheuraskeun barang nu leuleus atuh apa beak kabeh mantak kula sering ngomong perempuan itu racun saudara somun qatilun racun yang mematikan di kiai ngajengkang ku si eta pejabat kengser sieta pedagang bos di husru ku sieta ya Allah santri ngaji gagal sieta ih bating torek gila yang mentah sieta orang mana tas sieta perempuan itu racun yang mematikan ye tapi enggak lah bu punten Pak orang kajan dikumakeun ge butuh tekana racun benar pare lamun teu di orea tadi semprot kungkang tadi racun berit tadi racun atau pare beak penting karena racun mah coba berit kakak nah kokolor kegedebegan amuk-amukan bae ih kudu diracun atuh saya tak racun mah tahu tadi racun ku saya tadi kan leus nyacap delang cap enggak sulah haram jada doang ada racun sarura iya berit seserian Lestai orang kermuludan ya kudu bunga benar tenang rai bunga tenang kita lamun orang kermuludan kok mau ya pengajian leletikan ya atau kudu bunga ulah merengut ke ngaji mah udah ser ngaji ganti merengut di hulu seri menang cek Nawawi teu meunangke jeung serikeun batur doraka aya batur jelema conge doraka aya urang mah ye kieu jeung serikeun kalakuan urang teu naon cek Nawawi seri asal jeung serikeun kalakuan urang teu meunangke jeung serikeun batur ngomongkeun gibah ngaranna jeung neuk seri membeukeun lobaan Kak udah soranganan seri balik dia sarapan balik di seserian sareng pulang sarapan udah seserian sorangan bae jeung eta seri teh apa punten obat seger kunaon jelema loba setruk loba pamikiran merengut depan dasar kelieur dihantam ku pamajikan di cara kanan ih atuh merasa apa pusing ronyeng di dieu kabeh numpuk di otak blek be aya nu teu jalan naon ngaranna urat kecepit gumpalan darah puyeng di madak olahraga
pengobatan anu tereh karena nyagerkeun penyakit hiji seuri, dua eta lari pagi. Bagus eta. Lari pagi nya, lari isuk teh bagus karena badan jaga kesehatan. Kedua seuri, kan lamun seuri balik lari pagi teu edah deui tah. Atuh edan deui bae. Bari lumpat bari seuri. Urang bari lumpat bari seuri. Terus ya. Awas, Bu, ulah jadi racun ya. Ibu jadi istri pendingin, jangan jadi istri bensin. Salaki keur merongut balik ojek. Wah, asana masalahnya. Pak, nek ngopi dak ngeteh. Naon bae? Lag-lag wae kabeh ge cenah. Haja biasa nanti loki ieu salaki. Sedukeun nek kopi bae teh, halas teh kopi los. Tadi apa yang minum jeung gelas-gelas nah. Waduh, coba majikan moal enak-enak nih ya. Lain bapak kunaon tuh, ya telok sinarieun, ya biasana bapak mah senyum terus. Gembira nyambut pamajikan, sok bager kan neng, panu kuring doang memarahan bae. Pusing mah, pusing. Pusing kunaon tuh bapak, atuh tadi aya penumpang ngojek maksa bae nini ke bapak. Aju, urang mana? Urang ditu. Oh enggak, urang mana bae eta mah. Urang Padurung, di mana teh Padurung? Itu di Padurung mah. Oh, itu pada dekat ke Amerika pan mah. Ya Allah, aing laju kumaha Pak? Atuh maksa bae mah. Tadi bonceng ku bapak. Pan ini mah kitu mun naik motor, leungeun kenceng kana beuteuh. Ai suku pan jeger bae doang gantar naik lagi. Laju Pak, lebah belok na ka imana aya padagang cilok kasabat ku suku ini. Ini lah. Labu jeung bapak cenah potong leungeunna. Terus padagang cilok ompong hutuna tilu. Da kasabat ku suku ini pan. Tulang doang ieu. Laju bapak didenda. Boga duit 200.000. Ini 100.000. Terus tukang cilok jeung ompong huntuna. Coplok 100.000. Meni puyeng mama sareuceut mantake. Atuh wios Pak, yang pamajikan nu endah ya. Akhlakna bagus, atuh wios Pak, sanu hayang cilaka. Eta ini embung potong leungeunna, komo geus kolot kitu. Eta padagang cilok teu hayang ompong huntuna. Gara-gara sabar. Ku memuncangan ini. Korot celok untu tilu. Tapi geus nasib di Allah na kumaha. Sanu hayang cilaka atos, apakah bapak ku memarahan duit bakal datang deui? Entos bapak ulah mikiran duit, lantu lain pan bapak cenah duit teu aya pan mama bisi tos CF. Ih, ulah mikiran mama jeung keluarga jeung barudak. Ku mama insyaallah duit masih kena nyesa tuh duit mama. Ti bapak keneh eta duit dikumpul ke mama atuh masih kena nyesa tuh 700 juta. Tukang ojek baga duit 700 juta. Eta ngojek da tidak ka Bagdad mer. Eta pamajikan no kitu pamajikan berakhlakul karimah bisa diiskeun salaki lain jadi pala hadirin sadaya pamajikan bensin impan lain nah bapak dia mah gablek polok kolot nak aing ngene kita begitu ibu-ibu ngomong ka salaki bapak dia mah buka polok kolot naon teteh ngora buku mana geus ompong suruh bae aing ngomong ka salaki kolot terus jam 12 ya kasarban kemarin terus tanya mungkin ada banyak kasarban urusan kasarban dia pulang 15 menit deh enggak lah kasarban kalau mau urusan anak terus tepuk kaya awas ya ya mantap kembali orang dia ke tasakuran moga-moga tasakuran ditampi ku Allah amin gitu ditampi ku Rasulullah Jarabal, ay pemuda, iya ulah sangka terjadi saksi di poe kiamat. Ngadangdanan podium, ngarias podium, nyian itu bakal jadi saksi bu di poe kiamat. Ya Allah, ibu masak menurutan bawang sampai ke cimataan, bakal jadi saksi di poe kiamat. Nyian pais, nyian pasung, bajidan yang digebuk ku malaikat, marah buka, tak bisa jawab.
kegemblong halangan. Sadia kegemblong. Nah, naon aing bade teh ilmu muludan macam-macam digebuk we malaikat hukum jeung. Nah dihajar dina beuteung, woi pasung halangan ditojos ku aing cek pasung ya. Waduh, nah dihajar tina suku salak ngalangan, digasruk ku aing cek salak ya. Deuleuh. Ieu bakal jadi saksi di poe kiamat. Ya Allah, kadaharan nu disumpahkeun kana muludan dulur didahar sreg kana beuteung ngerlek. Dia nu ngilu ngadahar di nu muludan komo nu nyieuna eta oyag-oyagana beuteung sehingga menta manghampurakeun dosa ka jalma nu ngadahar poe dina muludan. Mantap lamun disuguhan dina muludan biakeun supaya menceng oyagna beuteung. Model salak biakeun bila perlu jeung salak jeung sikina supaya leuwih aman gitu. Terus ya wara amat ya ganjaran muludannya Masya Allah. Bahkan cek Imam Ibnu Hajar al-Haytami anna amalal maulid amanun fi dzalikal am, lamun eta ali kampung sok ayakeun muludan bakal aman lemburna satauneun. Hayang urang diaman gedekeun muludan insya asohor maros matu muludan anak di kami mah pandai kelang karak belah dia belah dia ai maros mati baheula kasohor. Alhamdulillah bakal aman satauneun eta lembur moal aya kahuruan amin, moal kapalingan amin, moal aya angin puting beliung amin, moal aya gempa amin. Be paneta ya Allah mun hayang aman satauneun dina muludan terjadi bakal satauneun deh kiai bisa bae ngomong eta bener muludan bakal aman satauneun bener deh tetangga kula kamari geus muludan jadi congcong orai. Oh gitu berarti kiai bohong dong. Tanya mainan di congcong orai nya betul balik muludannya misalkan atau kasenggol motor cenah bakal aman jabuk tina kasenggol motor tanya sabaraha duit nyumbangna. Ari kitu nu nyumbang muludan nu bakal aman nu mana? Man anfaqa dirhaman. Sajalma nu nyumbangkeun muludan sadirham. Sabaraha eta sadirham? 4 gram emas. Sadirham eta 4 gram emas kuari 900.000 kali 6. Kali seberapa? 4 30 genap berarti nyumbangkeun 3 juta genap. Sajalma nyumbangkeun muludan 3 juta genep ratus bakal aman satauneun. Amin ku maneh mah 3 juta genep ratus ieu. Mata kalicing ieu. Mulai geuning. Mata anu kasenggol motor kamari tanya berapa duit nyumbangna? Berenang 50.000. Untung bae dia teu kageleng beuteungna. Sakitu we kasenggol keneh lumayan 50.000 muludan. Tah. Jajal di dia. Muludan orang dia bakal aman satauneun penting ieu. Beres muludan motor teu deun 2 imah. Ulah dikejerokeun bener teu bakal aman ieu lembur. Jajal haya buktikan omongan Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Ulah di tandan di jero tandan di luar kumaha cenah kiai lamun disuk-isuk leungit nasib teh mangarana kula nyalahkeun kula kumaha san bisa kalawan kana nasib eueuh ka moal bisa kalawan kana nasib mah eueuh jelema ya hebat tuh Cimande Cikalong Cigondewa tetap budak-budak beak kabeh ku cilaka mah di kamar mandi gua bruk belah bu cek anakna abah kunaon aing labuh pan apa cenah guru silat kasohor loba muridna teu katakis ku aing laleur mah cenah bener tah teu eta geus ieu para nabi diciptakan ku Allah li khidmatihi wa li jannatihi jeung ngeusi surgana Allah bahkan jeung ngaladenan atana ping ibadah ka Gusti Allah wali jannatihi jeung ngeusi surgana Gusti Allah. Ieu para nabi terutama Kangjeng Nabi Muhammad. Ya Allah para hadirin eta Kangjeng Nabi lamun nyaritakeun kuring ningali hadis syafaat Rasul teh aya 40 hadis diantarana dicaritakeun dina kitab Sahih Bukhari, dicaritakeun dina kitab Sahih Muslim. Syafaat Rasul teh hadis kateranganna di aya 40 syafaat, 40 hadis Rasul nu nyaritakeun tentang syafaat. Di antarana
yudha'u lil anbiya'i manabiru minan nur yajlisuna wa yabqa mimbari wala aqudu qa'iman. Cek Nabi, jaga di poe kiamat para anbiya wal mursalin ngagaduhan mimbar kabeh caralik dina mimbar para nabi-nabi nu sajen ai rasul teu daekeun kalakana ngadeg Kangjeng Rasul ditaros ku Gusti Allah. Limada ya Muhammad, kunaon Muhammad anjeun teu calik tuh doang nabi-nabi nu sajen. Apa jawaban Rasul? Gusti la aqaudu alim abdi mah Gusti calik di mimbar doang para nabi nu sajen. Aya kitu kunaon Muhammad abdi mah sieun engke umat abdi piurang ka surga ku Gusti ari umat abdi nyarelap keneh di neraka. Alim Gusti moal kudu ka surga abdi lamun umat abdi masih kena nyangseng di neraka. Kurang kumah Kangjeng Nabi ngabelaan beungeut nu kalieu deurgeul teh. Ya Allah, laju cek Gusti Allah, hayang Muhammad aya kitu mah terserah anjeun hayang kumaha. Ya Rabb adkhilil jannata, cek Kangjeng Nabi, man fi qalbihi khardalatun fayadkhuluna thumma aqulu adkhilil jannata man fi qalbihi adna syai'in. Arti itu? Oh, ulah gitu. Hayang kumaha cek Allah Muhammad? Gusti abdi mah teu hayang nanaon adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun. Asupkeun ka surga umat abdi anu dina hatena aya keimanan sanajan sagede sireum akeun. Ya Allah, fayadkhuluna diasupkeun ku Allah kasur tak ieu nu diharapkeun ku urang. Iya terus laju hayang naon deui Muhammad cek Kangjeng Rasul, wa adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in. Asupkeun deui ku Gusti ka surga saha jalma aya nu kaimananana di bawah sireum ateul. Masya Allah, fayadkhuluna diasupkeun deui ku Gusti Allah. Tak ieu nu diharapkeun ku urang, makana urang muludan amprekan bebeakan segala-gala dabongan urang teh hadirin hadirat hirup rumah saja lama bodoh salat tepat bisa puasa urang acak-acakan pala hadirin maca Quran urang awah teu para ruguh betul ke ha mim ima dibaca pemainna buat ngegerem malah batang meong paling lau. Antak anak orang tak bisa baca Quran tuh doang Ustaz Bongsang bungkang seorang ngahyung diasupkeun ka surga ku Gusti Allah wasilah syafaat Kangjeng Nabi Allah Rasul langsung asrukan Pak di poe kiamat. Ya Allah neangan ummati al anbiya yaquluna nafsi nafsi, para nabi nu sajen nyarios nafsi nafsi masing-masing mejeng aing teu sanggup aing boro-boro nyapatan daria aing bae pertanggungjawaban di hadapan Allah loba teangan bae nabi nu sajen wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqul ana laha umat aing disingkap-singkapkeun ku Rasulullah paladere diteangan kabeh teu disesakeun barang di dieu bener budak korosok doang. Budak mana diajak Rasul? Korosok. Kumaha tadi asup neraka ulah kageda lomong geura angkat deulanan teu kauwawa. Ari kumaha Islam atuh Islam Rasul. Asallahu aing kumaha sok salat ulah ngomong Idul Fitri doang Rasul. Aja kumaha pernah puasa Ramadan osok nganti lu poe. Laju pernah nyumbang muludan, pernah nyumbang baheula 50.000 nyokot berkat 20 genep. Berapa tahun garong ta eta. Ta ieu nu diharapkeun ku urang syafaati li ahlil kabair li ahlil kabair min ummati
Sapaat aing jeung umat-umat anu berdosa. Nu mawi sapaat Rasul mah laisa lil muttaqin, laisat lil muttaqin, tapi innama lakinnaha sapaat Rasulullah lil mudnibin al khati'in al mutalawwithin. Sapaat Rasulullah itu untuk orang-orang yang berdosa seperti orang, al khati'in anu loba kasalahanana, al mutalawwithin anu bobolokot ku dosa. Lain jeung jalma nu ahli takwa, lain jeung jalma nu ahli ibadah. Tapi sapaat Rasul jeung model urang anu bobolokot ku dosa. Aduh, rumah saya bobolokot ku dosa. Di sini dosa, di sana, di mana-mana loba. Udah ngees nyen, hendak ngees nyen, keur ngobrol ge nyen, balik ngaji ge nyen. Kumaha coba balik ngaji nyen dosana? Atuh tadi kan dipanggah ku Ustad, balik deui kayak kamar kai mah. Ustad da diomongkeun deui bae. Mantap ibu kudu eureun ngomongkeun batur odah anu cenah anah. Dia ngadenge teu berita si Masito. Panci cumut takon atuh henteu cenah kami kiai cenah ngomongkeun mah ngadengkeun be setia atuh sarua bae eta keneh ngomongkeun batur geus kudu mah takur jeung tatang sing harade jeung dudulur akur jeung tatangga akur jeung baraya akur jeung dulur panjenengan mah mah lain lamun aya dulur miskin eueuh tadi aku padahal dulur sorangan saindung sa bapak tapi mun aya dengan ada beunghar dulur kula eta cenah bener ieu geus akhir zaman para hadirin hadirat. Nah makana di akhir zaman hirup yang selamat para hadirin terjadi fitnah di akhir zaman. Takunu fitnatun fi akhir zaman, bakal terjadi fitnah di akhir zaman, macam-macam permaksiatan dan sebagainya. Kumaha gitu, asbahar rajulu musliman wa yumsi kafiran. Isuk-isuk mah eta jelema lalaki muslim, ai sore-sore jadi kafir kalakuanana. Kumaha tuh? Sok ayeuna urang, ya Allah, isuk-isuk mah biasa, salat kadang-kadang osok belang-belang deh. Tapi kalakuan urang geus teu dipikiran makruh, halal, haram, nu penting ulah melag di tikoro. Masya Allah, geus teu dipikiran eta jalan agama apa lain, nu penting aing ngahasilkeun dunia, mobil boga, duit loba, pakaian ngabadag. Nu kitu teh geus diistidraj ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema geus teu mikiran halal jeung haram, ilah ngajaga nu paling hese agama di akhir zaman. Agama di akhir zaman dicekel panas, disotkeun pareum. Kumaha urang? Cekel bae panas-panas ge. Salat teruskeun. Berjamaah mun bisa. Terus teuing. Mun aya bisa ya 5 waktu, teu bisa kiai 4 waktu. Teu bisa keneh kiai 3 waktu. Can bisa kiai 2 waktu. Can bisa kiai sapoe sakali ulah sampe teu nempo masjid. Ieu bakal jadi kapal. Masjid apa musola ya? Sa pilotna imam, sa pramugara pramugarina, jelema nu ngabangun masjid, sa penumpangna, jelema nu tukang ngeusi. Kumaha mun urang korosok nyumbang teu beuki ngeusi teu daek, ka bawah moal ku masjid ieu. Ka bawah teh urang dieu keneh ieu. Kan lebah lawang neraka burulug digubrakeun malaikat. Titah ku ibu geus kieu mah geus kolot ciri cinta ka Nabi mah cek kiai ge wa min mahabbati sallallahu alaihi wasallam nasru sunnati saniyah wa minha huduru sholatul jamaah. Mun bisa salat berjamaah geus kol kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mod kudu daek berjamaah kamas datang ka masjid ngilu wiridan. Lamun kakak can bisa 5 waktu wayahna 2 waktu be magrib jeung isya beda kan. Udah kembali langsung tembuskan aja istighfar bismillah la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in nyawa teh kasih qadir nama aya nu maca 10 aya nu maca 3 nu maca 6 nu maca 5 nu maca 7 aya nu tilok maca urang korosok eta nu tilok mah terus ngilu wiridan itu langsung dari tutuli julela finna wa tutuli julela fil tukhra min hai tarzuqu man tasya'u bi ghairi
Ilahi Rabbi subhanaka subhanallah 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 maca subhanallah 11 atau 33 udah gancang-gancang ini ke mana tuh ini ketamprekan subhanallah digancangkan mau bener pak subhanallah 11 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 alhamdulillah gancangkan malena alhamdulillah alhamdulillah kamu Allahu Akbar lamun digancangkan mau bener jasa Allah berlok diganjar kiai itu nyanyi berlok baru diganjar atuh lempang ke hese berlok mah jadinya muji la ilah illallah la ilah udah loba 100 atau 33 hayang loba sorangan bae ulah sok ngajakan batur sampai kan coplok tahu kakak yang ngajakan batur ulah ngajakan dengan sorangan hayang loba mah menyoal jelema bodoh kuat ampre kan diajak nguji 1000 wiridan batur pada hayang ngisi kayak modal hayang asup angin naon meureun udah amalia belum tentu akur sedangkan bae benar doa ngadoa eta ngadoa kudu tau sikon imam buku nu amin lagi geus hakeuk podcast jam-jam ngising dibaca men amin balik men amin paling stenda eta mantap orang teh aya kudu tahu sikon aya nu ngomong sikon tol panjang lain jarak punten situasi kondisi toleransi panjang pandangan dan jangkauan aduh iya disingkat depan gitu japore macam singkatan beda naon ge nah iya ngilu wiridan muji 33 beres muji imam ngadoa urang aminan amin walhamdulillahirabbil alamin beres salat sunah ba'diyah mag pula balik teruskan ku salat sunah awabin berrokaat kiai 20 naon bapak deui bae cangkel kiai 10 rematik 8 bae asam urat 4 bae dia hulu 2 bae henteu ge dia teu naon itu hayang mah nungguan isya atulah balik kakak kiai lain ustad lain ustad ona makan budak laletik nu leuwih wajib ai kakak ngajedog di mahlobak di masjid maca selawat nungguan ieu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad war tasbihna muter jam 7 lewat 5 kan 5 sore keneh maghribnya isanya bebedoban ayo bedukan naon dia jauh eta seng kayu dong nggak musim drum kayak begitu mau harus gitu mah paling akur teu kasarban atau kabeh ge aya elmuna ieu mah pemudana bebedug tilok ngadengkeun batur ditabak bedug ke pemuda atau kaki goyang kabeh na masjid ini kuat goyang kabeh dan pemuda nu adzan nu ngorakeun di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Woi, kan mantep. Ayo budak orang manu adzan, aki-aki kesumanget ke masjid. Woi, cek aki-aki ngeunaan amat cenah sawara. Mana peci aing? Gup. Baju aing mana? Gup. Celana aing mana? Gup. Leumbah ka masjid, teu make celana. Kabeh nyangsang ditak-tak. Iyo. Gas. Ini setengah hijau, ya Allah dihipnotis kula ku sarban dia. Ai sok jahat sasarban dia. Kiai. Awas. Beres isya, beres maghrib, salat isya, beres isya balik ka imah.
langsung ai kakara dirinya dahar berjamaah, terus ulah bakal nonton TV, belajar baca Quran sampai jam 3 we. Jadinya karak setel TV teng behe jauh nanahonan kan hees eta ka dituna. Oh di TV HP ini kok yang bisa Sherlock aneh pula aja penting torek gas bu dengan ke sekolah timu langsung komean hap ya Allah meninya kertas cinta kan Nabi macam yang kelobakan maca solawat sekali dihapuskan gorengan 10 diganti ku Allah 10 derajat untung deh sekali sakit teh ya mah ayah daek maca solawat ayah gelap doang budicat Allahumma shalli ala Muhammad sakit gitu lah ulah gitu ibunya sing rajin kuari maca salau ke sekolah gimana dengekeun wiridan teh ulah loba-loba hiji istighfar 2 salawat istighfar hayang diampura dosa salawat di alam dunia hayang di center pencahaya Nabi jaga di akhirat hayang menang sahabat Nabi. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal insyaallah amun siapa tamu-tamuga berkamuludan urang poho diampura dosa amin gitu terus urang temu muga jaga DP kiamat ya urang korosok pangeulana ka surga amin ya rabbal alamin kula ge ka bawa ya Jamaludin berkah urang korosok digupay sarban gupay awas dengan gupay geura tadi ge kula keur ceramah digupay mana sebenarnya kula dikenyang tadi di podium mana enggak sebagian giliran kami ke korosok kula kok duduk rusutan lompat tadi mau mobil kasar panjaga mun ka surga digiring gupay kula ayo kaji Jamal alhamdulillah kula ge hayang ka bawah bae tapi sabalik na awas ya mun urang di kana neraka kasarban aing mah ulah diajak-ajak wayahna bae ampun deh semoga-moga berkah dan urang ku Allah diampura dosa tetapkan iman Islam panjangkan umur anu barokah sakitu nu kapihatur muga-muga aya manfaatna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batina wa tahsuruna bi ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabihi wasallim Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasil maqasidana bi barakati maulidi sayyidil anam Allahumma dina wahdi man jama'a fi hadzal makan Allahumma ij'al hadhil qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan innaka bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Jamaludin atas ceramah agamanya yang mana banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Semoga kita lebih cinta lagi kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan suatu manfaat bagi kita semua yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga beliau diberikan umur yang panjang, diberikan selalu kesehatan, diberikan selalu keberkahan, ditambah rezekinya dan ditambah kemuliaannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Jamaludin yang sudah menyampaikan ceramah agamanya pada malam hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para hadirin tamu undangan
Kepada para hadirin tamu undangan yang sudah menyempatkan hadir memenuhi undangan kami semua, semoga kita bisa bertemu kembali di waktu yang sama, di tahun yang berbeda, di tempat, insya Allah di tempat yang sama, di Kampung Goroso. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.